Sancang buat pamajikan datang bisa ngulin lah ya. Non jadi kalah aing dengan sepatu. Aduh, Allah, ya Allah, eteng. Tapi berapa buat? Assalamualaikum. Lama sih, Assalamualaikum. Kenalan naon di jero sih, yuk. Ceng datang, Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Siap. Dia amat sih, siap teh. Saya bersantai teh, naik. Hah? Antar aing. Aing jangan bisnis kemana? Kemana? Bisnis kana, aing ke bisnis. Oh, jual. Aing teh keur ngoro si Kang Jaya nya. Cina meuli tanahna. Oh, yang ke tanah anu. Mau kamar teh. Eta tanah teh arek nyen jalan, palebaran Jalan jalan gede. Jalan gede. Proyek. Tapi aing pusing tadi jadi aing. Hidup lah dah. Naon sih pan aing mah jangan bisnis. Ngomong naon. Saya kan ngajak ngobrol naon. Cuma masalah tanah, masalah bisnis ya. Kumaha aja teh. Kamu teh bingung aing majikan saya aing teu nyeusehan kumaha pamajikan aing mah panggawe mun gawe wae. Oh, sarua. Cuma pamajikan aing mah pulang kuliling ngumpul jalan. Nyeusehan dieu kuku baheula. Matak ieu lah oge kuku baheula. Iya, aing mau ditawaran di diuk ya. Hah? Mau ditawaran diuk. Kudu diuk di sana kieu we ngobrol kos jeung sarua. Murah banget Aing. Ini kos luanya capek. Kupal capek. Lu bener. Kumaha nya aing pamajikan aing bae gawe wae. Jadi sagara sorangan sih. Ya ampun nganyar dahar gencan teh rapi isuk. Saya mah jadi ngomong pamajikan jadi beueur eceng teh jadi hayang wae ngabalak-bak hayang wae ngaheurean ente. Tapi aing paur bisa misi ngama kayak aing mau jadi apa nih saya teh gini nang gede ka amokna. Ai gede asa sebenarnya masih sabar kumaha deui mun titipan euy le pagawean awewe tong ditinggalkeun. Pamajikan gawe. Aing geus non cuci sendiri pan aya laguna Oh, gitu. Aing bingung. Cek aing mah kieu nya. Naon saya daripada bingung, pusing sama mikiran pamajikan. Awewe ngabadeg salobak keneh. Sama mi kos lain lalaki ampun. Ieu zaman milenial, Lo bang kene. Aing mah kieu. Ya daek teh ku aing. Nah, diteruskeun ka Randa. Urang yang Randa. Yang sia maksudna aing mah lain yang aing ulah salah paham. Bener teh. Aslina teh bener aing teh bohong gitu kan sia bener. Tuh. Jawab heula ya. Dan atuh orang mau saya dieu lah mah. Dieu lah orang dieu lah santai lah. Di tadi telat. Poho aing saking lu kuku mbak heula nyeusean heula. Sabarnya. Gitu. Pesan. Dasar ieu. Aduh. Balik ke. Coba aing teh mancat ka aing. Ieu huntu aing. Hah? Teu nyaho anjir ieu huntu masih anjir ieu huntu. Masya Allah, aura gorengnya. Halus kabeh mah. Mahanya jadi huntu ieu. Aing kumaha? Coba aing teh mancat ka rek. Iya dipencet teh kumaha? Mancat ka lah. Tuh, mancat kan. Aing teu bisa mencet gitu. Mencet naon sih teh? Mencet naon nak? Ya urat banget mancat kan. Ngomong atuh. Ulah sarap. Gedeng tangguan. Iku banjir ceuli jerona. Tak banjir. Untuk aing. Oh, teh untuk. Lawan beli di belah. Wah, ya salah. Halo.
Halo. Halo. Halo. Halo. Aduh, Midah. Kamana wae mana teh Midah? Ngabrak wae. Geus beres nganggu cari aing teh handang. Aing teh maksudna ngimpang heula ieu ka babaturan. Si Aek. Lain aing ngadon ulin, sang aing nyaho sia teh keur nyangu. Sing bersih. Beres can guru. Gua antar balik. Ya, itu mending ngalilakeun teuing sia mah. Karek ulin ka Sienung sagala. Aing rek balik. Mulai. Gedung. Baik. Aik. Antar aing aik. Baturan aing balik. Wae di warah da pamajikan eta. Sienung semidak wae di warah. Ayo, antar aing. ayo. Buru, ngajak di tengah anak-anak pun aing mesti gitu. Buru. Assalamualaikum. Iya teh, abdi teh, hadiah teh bade nganterkeun boneka. Oh, ya lapan bener si Enai ya, tadi antos ameng. Oh muhun, bonekana tinggalin. Ya bonekana tetenya. Kenapa badai nyeluk ngacai? Oh nyang cai, oh muhun. Oh muhun. Aduh jadi ngarepotkeun. Berasa gitu nya. Teteh jeung sali dia teh. Abdi nyalira sareng urang kali we. Naon kitu kan? Ente naon ieu. Baru kanan kikieuan sia. Ente naon ieu Kang. Teu ngarti. Nu maneh teh geuningan polahan teh kieu nya nu. Teu akal. Pasti pamajikan ecing ge kieu. Mana? Siamida mana Siamida? Siamida mana? Aya di lu Hah? basah mi dah. Kudu heula ulah Cuk, cicing. kan heula atuh. Ecing nanyakeun Siamida ulin ka dieu mana? Hah? Salaki ditelantarkeun ieu, salaki ditelantarkeun beuteung kukuno yuk kieu lapar. Ya aing geus naon ieu? Bieu ngusap-ngusap ieu naon? Istighfar atuh akang naonan. Kang dengekeun heula, ieu teh tadi teh nganterkeun boneka. Atuh jelaskeun atuh, Neng. Ieu teh nganterkeun Nah, boneka. jaga boneka. Jadi kieu Alasan eta mah alasan eta Si Neng mah. datang kita hilap. Aing Si power. akang teh ngajajak boneka. Pau disikat ke mana aing mau tanggung jawab. kadang heula ieu akang-akang sadayana ulah ka emosi. Jadi ceritana nganterkeun boneka ka dieu. Itu tinggalan di imah urang, anak urang ieu gitu. Urusan mana Jaya? Eling mana Eling pamajikan itu teh geus dua. Pamajikan mana dua? Masih kene arek ngalonan ieu. Aduh atuh. Ieu teh babaturan pamajikan aing. Siamida mana Siamida? Siamida mana? Ieu geus tuh kuat. Lu kegeruan wae. Iya di mana? Mana teh di mana? Jadi pamajikan. Jadi pamajikan teh sih bener. Pamajikan teh ngarayap ke tukang kali bungkus jalan. Ieu Udah ide punya pamajikan poe geus kabeli. Lembalan nih, beuteuk ecing lapar. Batur wayang nyanggu ke kedengen nyanggu ieu. telat. Udah ide mah akan gadegang ide. Oke, anak kaman tuh, udah tutur di Sienung. Udah tutur di Sienung maranda. Aduh, jadi ulah. Tunggu carekan berapa jelema itu gede ada. Iya, sarwana. Kentong hah? Kudu kumaha ieu? Udah amankeun. Istighfar maning balik keadaan. Manehna geus. Enak mendingan bawa ka diamalkeun kumaha? Manehna geus. bawa ka PRT. Motoran lembur, terus motoran lembur. Bawa ka PRT ayeuna oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naonnya Aduh, ikut ya. Beneran. Belaka ieu. Naon. Ieu jelema kumaha ieu teh ujug asup ka dieu. Masalahna pas kumaha ieu jujur dari ge gandeng ka batur. Iya masalah ieu keluarga ta mangaceng gerai. Pamajikanna jeung Kang Jaya ieu salingkuhan apa kumaha memesraan di dieu. Di imah ieu. Cinlok biasa. Oh, gitu. Nyumput hanapeun kasur. Oh, saja mana si Jaya teh lain. Ieu tah. Ada mana kurang kumaha sih kan sobat. Geus dua manehna pemajikanana. Kumaha kieu lah. Saya kan sebagai ketua lingkungan RT, teu enak kitu rame-rame anu laporan ka saya. Tuh, Gitu. kabur ada gitu lamun permasalahan di tempat batur lamun di imah
tibang beuteung kadengeuna teh cenah. Jelaskeun tah Pak Jaya tah ya Pak RT tah. Iya, jadi fitnah teh boneka iya. Tah ieu Pak RT boneka na. Ieu. Oh, boneka eta. Oh, saya inget. Kamari anakna si Nung uling ka masih Jaya. Bener Pak RT. Heeh, atuh eta permasalahan eta mah sepele. Aduh, ieu mah tika rame sak dayeuk kumaha ieu mah. Sia masuk mancing emosi aing sih. Engong. Masih nu nyangka. Di banyak kenyangka didinya datang ka dieu. Matana ge ulah aduh, otak teh diteureun di mana? Gampang. Astagfirullahaladzim. Beno di katupan beno eta. Allahu Akbar. Kurang. Tak iya tah wareng kana. Ieu gara-gara ieu tah. Tah aing nu kahasut tah. Moal ha? Tah. Pamajikan saya tah samida tah. Gara-gara boneka ieu. Oh, kan jage ka bawa ulin sabarutkeun si Nunung. Ulin kana, ulin kana. Si Nunung. Atuh sih garap teuing. Aing lamun lagi masuk dulu, aing geus ador-adoran ieu. Geus eta permasalahan ge mah ulah sok rame lah. Sok bereskeun, rapikeun. Are kumaha urang? Are di mana rukun rumah tangga kos kieu? Ya astagfirullahaladzim. Maklum atuh Pak RT. Eceng jamba pusing bisnis can gul-gul, terus anu diajakan bisnisna geuringan si horeng teh. Tah ieu tah mangkeluk eta tah. Ngarti saya ngarti. Zaman kieu mah duh, ulah sok dibawa emosi. Sok lobakeun berpikir bilang baradek salat. Mah balik di mere kumaha? Salat geus astagfirullah. Kumaha tuh diajak salat kalaka ngawuleng pura-pura inilah itulah. Merongko diheulakeun Pak RT. Tuh, Jama eta mah daang disebut. Daang disebut latara. Tibang masalah beuteung bacana boneka. Eta mah boneka anak sih. Tah si Enung tinggal si Jaya ngantekeun boneka. Salah paham. Jadi nyamun aing terus salatnya. Hampura. Tapi si Akir kudu bener ieu. Jadi pamajikan. Sia da galak wae. Eta Terus anakna mah nyamun moal. Ulah sok siling temal kos kitu. Sok sing repok ai artina rep teh irep itu pok. Heg rumah tangga euceuk ieu mah kumaha masalah beuteung, masalah boneka jadi gede. Liurnya sarua. Keur mah aing nguruskeun warga nu loba meneureut eta mah di ieu. Bisa dijadi kumbek Botak. kudu kumaha ayeuna. Heuh eta mah geus Urang sering geus gawe salaman. kumaha eta si Jaya ieu. Pan si Jaya mah jelema na kumaha, da mah jelema polos nganterkeun boneka. Wajar meureunana. Barang batur dianterkeun. Ngarti Pak teh ngarti. Ngarti eta ngarti panjang teuing saya geus lieur aya buru balik ieu pamajikan. Geus balik lah. Saya ieu aya urusan kadua ieu si pamajikan ieu kadua abang-abang si Enung sagala. Galak teh da ieu we. Balik ek munir we. Arek Malah kan jadi fitnah wae, jadi galak wae pan. Balik. Kang Daya. Ampura tuh Cang. Eceng hampura pisan Kang, aduh. Eceng geus salah sangkanya geus nuduh-nuduh anu lain-lain ka Kang Jaya hampura. Hampura lah ya lateh atuh menikah eta leungeun eta tos di mana? Tos ngomeh hayam. Nih bau tai hayam nih. Kumaha maksudna teh? Eceng hampuranya, eceng hampura pisan geus salah paham ka Kang Jaya. Lain dah. Geus nya. Hampura Can. Hampura. Aya nama kieu nya. Aya neruskeun anu urusan obrolan masalah tanah itu kan. Kumaha itu kan tanah. Di deui masih jadi kan Jaya. Kieu urang teh ragu Kang Eceng teh. Raguna kieu, ayeuna kieu punten ya Maya nyarewas lah, punten. Kareng ngajak pantun. Moal ngajak pantun ieu. Kumaha sih? Jadi ayeuna teh Kang Jaya teh geus ngajak kerja sama teh nitah si Imron. Heeh. Si Imron nama, urang enak kali ka ditu lah kamu genjer. Geus. Heeh. Eceng ikhlas ari puguk kitu mah nya. Eceng mah ayeuna ikhlas ngadoakeun singgul. Singgul siap. Tapi tenang komisi mah dibere. Ari ngarti. Siap. Atuh ini kemana dia? Balik lah. Balik lah. Itu gitu. Maaf jadi teri subuh aja, cai. Geus gampang. Cara pagi unggal poe. Ini kasar lah leungeun teh.